peristiwa Isra Mi'raj ku Allah teu dipiwarang kaharti tapi dipiwarangna percaya baik teu kaharti mah nu penting percaya sebar baik teu kaharti mah nu penting da teu dititah kaharti dititah nage percaya barang baik teu kaharti mah nu penting ngaranna ge mukjizat masuk luar biasa menawi kalimat pertama dina ayat nage subhanallah di subhana teh kalimat tasbih nuduhkeun kana sesuatu anu spektakuler sesuatu anu luar biasa asa teu kaharti di Masjidil Haram ka Aqsa eta teh naik ontak 3 bulan terus Mi'raj di Aqsa ka langit bisa tahunan komo nepi ka Sidratul Muntaha ieu naha bada Isa geus tomper subuh geus balik deui asa teu kaharti bae teu kaharti nu penting kalieur-lieur sirah kabejat-bejat hulu geus we percaya gitu sebarang tarik yakin tapi ke mana tadi teh keun bae teu kaharti mah nu penting tong make jeung lieur mikiran kabejat-bejat hulu kalieur-lieur sirah geus we percaya 100% barang percaya 100% teraskeun taina rek naos hoyong teu kahartos ulah saukur percaya tapi urang ge kedah kahartos kudu kaharti gitu taina urang contohkeun ya tingali ka dieu tong culang tingali